Sanajan karunya ka Sandi, tapi Willy leuwih sieun ku Udin. Sandi, anjeun geus dewasa, anjeun eleh tarohan hartina kudu wani narima resikona, jadi teu kudu loba mikir, ukur batu, lamun teu katrei bisa dibelah dua lah, masih teu katrei keneh, belah keun deui jadi opat, buru terei. Sandi beki ngadek-dek, giok 240 juta lamun dibelah atuh moal aya hargaan, Sandi netep banget Elsa menta di pikarunya. Bi, tulungan kuring nyaho kuring salah. Tapi kuring embung dioperasi deui, bere kuring hukuman sejen anu leuwih asup akal. Elsa bingung, Udin kabogoh hatena, Sandi oge alona, nyaho keur leutikna, mineng ulin babarengan, sanajan sifatna goreng, tapi Sandi dipikanya ku sarerea. Dorce oge ngalengis ka Elsa, sing karunya ka ece, anjeun bisa nyarita ka Udin sangkan daek ngahampura Sandi. Elsa bener-bener bingung, teu tega nempo lancekna deku bari ngalengis, terus Elsa ngareret ka Udin. Kang, demi abdi, hapunten Sandi, Udin nungtun Elsa ngejauhan aula. Denge keun, anjeun inget basa Vicky jeung Olive rek nyilakakeun anjeun, eta kalakuan Sandi lain. Elsa gogodek, sanes Sandi Kang, tapi wargi abdi anu sanes, ayuna anjeunna teu sumping. Di mana? Udin nanya, Elsa ngajelaskeun, teu lamiti kajantenan eta, aki ditelepon ku Isak, jalmi kapercanenan kulawarga Subrata, aki diancam supados kulawarga Wisesa teu aya deui anu ngaganggu abdi, janten harita keneh langsung diungsikeun ka luar negeri. Udin ungguk, anjeun jeung Sandi teu boga masalah. Elsa unggek, teu aya Kang, ti alit Sandi apetna ka abdi. Memang sifatna awon, margi diogo ku sadayana. Demi abdi, hapunten kalepatan Sandi ayeuna Kang. Udin unggek, teu nanaon, tapi tetep kudu diganti ku hukuman sejen. Sandi kudu kapok. Elsa nyekelan lengan Udin, nuhun Kang, tapi anu sakintena kadugaku anjeunna nya Kang. Hawatos, Sandi nembe kaluar ti rumah sakit. Udin seri, hukuman kuring justru bakal mulihkeun deui kasehatana. Teu kudu hariwang. Nuhun Kang, abdi tangtos bakal males kasayan Akang, Elsa unggek. Males kumaha, Udin kerung, Elsa ngicopkeun sabelah panona. Ieu pan di Jakarta, ici moal uningan, abdi bade masian anu teu acan kantos dipasikeun ku icih ka Akang. Udin molotot bari ngepeskeun lengan Elsa, ulah kurang ajar, Akang geus boga pamajikan. Elsa ngarenjak, Akang pameget normal pan, pasti Akang oge peryogi kabutuhan biologis. Abdi moal nungtut nanaon, sanaos dugi ka kakandungan oge. Udin masih molotot, ranan ngagoda Akang, sakali deui wani nyarita kurang ajar, Akang oge moal asa-asa ngahukum anjeun. Udin langsung balik deui teu madulikeun Elsa anu kolohok. Sandi jeung Dorce masih deku, Udin langsung nyarita. Sandi, demi Elsa, kuring rek ngaganti hukuman anjeun, tapi ieu pilihan, lamun masih teu sanggup, anjeun tetep kudu nerei giok. Sandi tangga nempo banget Udin, naon pa, salila kuring mampu, kuring daek narima hukuman ti anjeun. Udin ngararet ka Elsa, tegampang ker Elsa hirup di Bandung sorangan, sabaraha kali Elsa rek dicilakakeun ku batur, anjeun kudu jadi supir sakaligus asisten Elsa, salila di Bandung, baturan Elsa kamana wae indit, ker percobaan, sataun anjeunna kudu di Bandung, sanajan Elsa balik ka diu, saacan sataun, anjeun teu menang milu balik, wani ngalanggar, beuyana anjeun kudu daek nerei batako. Sandi teu nembalan, ker dirina Bandung kota leutik, beda jeung Jakarta, cicing di Bandung sarua wae jeung di penjara, bakal haretku lengkah. Komo deui kudu jadi supirna Elsa. Sataun lain waktu sakedeng, komo bari diperhatikeun ku Udin, pasti bakal karasa lila, harita Sandi daek ka Bandung lantaran diutus ku kolotna pikeun meuli hate Warni, ayuna lamun panggih jeung Warni Sandi pasti bakal era pisan. Ngan saenggeus dipikir deui, lamun nolak dirina kudu nerei giok, lian ti eta Willy juga pasti bakal ambek, hubunganna jeung Willy bakal jadi goreng. Akhirna Sandi ungguk. Kuring narima hukuman anjeun, Udin ungguk sugema. Alus, lamun kitu anjeun kudu siap-siap, sabab jarakna jauh, butuh 2 atawa 3 poe pikeun nepi ka Bandung, tapi ningali fisik anjeun, bisa jadi saminggu. Sandi kolohok, kana mobil ngan 2-3 jam, dina macetna oge paling 4 jam, nah bet jadi saminggu. Udin seri, mobil, saha anu nita anjeun kana mobil, anjeun kudu lempang, anjeun cukup mawa sleeping bag pikeun istirahat sare di perjalanan, bawa bekal sacukupna, ulah nyimpang ka mana wae, ulah ngagunakeun alat transportasi nanaon, ulah mawa batur, lamun kanyahoan, sanupi na ka Bandung, suku anjeun bakal dipengkoran ku kuring, ngarti. Pas ngadenge kudu lempang ti Jakarta ka Bandung, terus kudu cicing salila sataun percobaan jadi supirna sakaligus asistena Elsa, Sandi geus asa hayang hospae, acan pernah Sandi lempang di luar imah sakitu jauha, salila ieu, sanajan deket, anu ngaranna kaluar ti imah pasti kudu naik mobil. Jarakna 160 km, eta jarak jalan raya anu geus loba motong, mustahil Sandi lempang di jalan tol, ngaliwatan kampung, kebon jeung lowong bisa jadi malah leuwih jauh, leheng lamun rata, Bandung dikuriling ku gunung, asup ka Bandung pasti bakal panggih jeung tanjakan.
Ayuna usum hujan, jabat cuk udin kudu indit ayuna kene, iya ges berang, acan aya hujan, ker memejana panas menterang, cimata sandi ngucur deui, ngabayangkeun kasangsaraan anu bakal kaalaman ku dirina salila di perjalanan. Anak kulawarga beunghar, kudu niker sorangan jabak karek hudang gering, paling kuat ukur 30 km sapoe, eta oge ges maksaken, rara ala kadarna sarta lamun cuaca alus, 4 poe karek bisa nepi, sanepi ka Bandung pasti bakal langsung gering, moal bisa hudang lantaran bitisna pararegel. Sedangkan dokter nyarankeun, sababaraha bulan kaharep masih ulah loba gerak heula, utamana dina bagian otot perut, sayatan urut operasina bisa cekah deui, sabab anu disambungkeun lain kulit betengna hungkul, daging jeung pejitna oge disambungkeun. Ningali sandi tenembalan ka Udin, kala cerik bari ngahuleng, Willy ambek. Lamun maneh teu daek, kuring bakal ngajian maneh moal bisa balik deui ka Jakarta salilana. Sandi buburu ungguk, kuring teu kabeuratan, kuring daek, kurang ti saminggu pasti kuring nepi ka Bandung. Udin umbuk panuju, sanupina ka Bandung, kuring bakal masang pelacak GPS dina pigelang suku Anjen, bakal aya anu nitenan Anjen salawasna, ruang lingkup Anjen salila sataun ukur Bandung kota jeung kabupaten, kaciri kaluar ti Bandung, Anjen bakal diboros sarta ditewak deui, hukuman Anjen bakal ditambahan sataun deui, beki mineng Anjen ngalakukeun kasalahan anu sarua, tiap kasalahan hukuman Anjen bakal terus ditambahan sataun. Kuring ngarti, sandi ungguk, dorce ngarasa regrek sabab anakna geus dibebaskeun tina sangsin regiok, anu tangtuna bakal leuwih ngabahayakeun kana jiwana. Jang, sing sabar, ema bakal nitah kepala pelayan sangkan nyiapkeun sagala kabutuhan, Anjen ayuna kene, Anjen indit saenggeus ulang tahun uyut rengse, ema oge bakal buburu neangan ima anu layak kumplit jeung esina sarta ngirim Ferrari Anjen, biaya bulanan Anjen bakal ditaikeun 2 kali lipet ti biasana, ngarah Anjen teu ngarumas. Sandi ngarasa regrek, dina kartu ATM-na sorangan, Sandi masih ngabogaan duit ratusan juta, katambah ku janji indungna, Sandi moal sangsara teuing salila aya di Bandung, hal anu berat pikeun di jalanan ukur lempang ti Jakarta ka Bandung, tapi lempang saminggu leuwih hade tibatan kudu ngajalanan operasi terus ngagoler deui di rumah sakit. Tapi Udin buburu nyarita, Anjen ulah waka atoh, salila masa hukuman, sagala rupana masih kuring anu ngatur, Anjen kudu neangan kos sakamar deket tempat digawena Elsa, Anjen teu perlu kendaraan sejen ka asup sapedah, ukur bisa naik mobil lamun keur nyupiran Elsa hunggul, biaya hirup Anjen temenang leuwih ti 50.000 sapoe, salila di Bandung Anjen moal bisa lepas tina ceuli jeung panon kuring, jadi hati-hati. Dorce kolohok, Sandi langsung ngainging cerik, Pak Udin, 50.000 ukur cukup keur udut hunggul, kumaha keur dahar sapopoe sarta kabutuhan sejena, bet di dieu wae. Pengeluaran kuring minimal 300.000 sapoe, eta geus irit pisan. Udin seri, Bandung hawana masih bersih jeung segar, lebar lamun Anjen udut, hadena reunan, biaya hirup di Bandung oge murah, lamun Anjen bisa ngaturna, 50.000 geus leuwih ti cukup. Udin geus lila hirup susah di Bandung, jadi nyaho takaran pangabutuh keur di Bandung, 50.000 geus leuwih ti cukup, moal nepi ka kalaparan. Salian ti hayang nurunkeun kadar kasombongan Sandi, Udin oge hayang ngawara Sandi kaluar heula tina kahirupan mewahna, oge sangkan Sandi ngarti kana manfaat nasehat, jadi kaharepna moal sagawayah ngajieun tarohan anu matak pipanyakiten jeung ngancam kasalametan nyawa. Nempo anakna ceri, Dorce oge jadi milu ceri deui, duanana silih rangkul paungku-ungku. Saenggeus cerik rada lila Sandi akhirna nyusutan cipanona terus ngareret ka Udin. Kuring sanggup jeung moal loba kahayang sarta moal loba nawar deui. Udin ungguk, alus, jaga sikep Anjen salila di Bandung, ulah kawas anu engges-engges, ulah ngerakeun kulawarga Wisesa jeung kulawarga Kevin Anjen, sanajan Anjen di Jakarta dipihormat, di Bandung acan tangtu, salah lengkah bisa ngakibatkan diri jeung kulawarga Anjen cilaka. Sandi unggerk, hukuman ti Udin disaksian ku Willy, tatamu ondangan uyutna jeung kabeh kulawarga Wisesa, tangtu Sandi moal wani ngarempak sagala pangaturan ti Udin. Akina Elsa nyarita, Sandi, sanajan indung Anjen ti kulawarga Wisesa, tapi dara jeung ngaran Anjen kulawarga Kevin, sakali Anjen ngajieun kasalahan anu bakal ngawiwirang kulawarga Wisesa, kuring moal asa-asa modaran Anjen. Ngadenge omongan Akina, Dorce rada baet, teu nanaon ngabedakeun kulawarga, tapi asa teu perlu mere ancaman sarupa kitu, tapi Sandi buburu ungguk. Uyut, abdi ngartos, Akina Elsa nyaho Dorce teu panuju kana ucapana. Dorce, kaharepna Anjen kudu bisa tegas ngawara anak-anak Anjen, adina geus diungsikeun ka Australia lantaran raek nyilaka keun Elsa di Bandung, nepikeun ka Aki diancam ku isak ti kulawarga Subrata, hal eta ulah nepi ka kajadian deui, sabab lain ukur kulawarga Wisesa anu rugi, kulawarga Kevin oge bakal rugi, di kulawargana Kevin Anjen ukur minantu, lamun Anjen diusir ti kulawarga Kevin, pasti Anjen bakal balik deui ka kulawarga Wisesa, ngarti. Dorce buburu ungguk, sanajan omongan Akina kadengeuna telenges, tapi tujuanna hade. Hayang nyelametkan dua kulawarga, lamun Sandi ngajieun kasalahan,
pasti dirina anu bakal jadi panemlehan ti kulawarga Kevin, tebecus ngawara anak. Dorce ngararet ka Sandi, Sandi harapan emak ayah di anjen, dengeken kabeh omongan uyut anjen biu. Sandi ungguk, niatna pikeun males dendam ka Udin langsung parem. Sabab masalahna bakal beki manjang, ngamusuhan Udin sarua jeung ngamusuhan dua kulawargana sorangan, Wisesa jeung Kevin. Sabab katempuna kabeh geus faham, Udin ngararet ka uyutna Elsa anu ulang tahun. Nih, hapunten abdi tos ngadamel masalah dina acara ulang tahun salira, atas nami Icih, abdi ngucapkeun salamet panjang umur, mugia salira dipaparinan kasehatan sareng rizki anu ageng. Ninina Elsa ungguk bari seri, teu nanaon, kajadian biu pientengan keur sarerea. Sangkan leuwih hati-hati dina sagala rengkak paripolah, temandang enteng kana status batur, sabalikna, atas nama kulawarga Wisesa, Nini menta hampura ku sikap Sandika anjen, tepikeun salam Nini ka Icih, Icih bagja bisa boga salaki ka hidep, anu tegas jeung tenang dina nying harapan masalah. Ninina Elsa ngabeberkeun kipas dina leungena, Din, kipas ieu barang berharga anu gede nilaina, ku Nini bakal dijaga sebagai harta pribadi sarta panginget-nginget kana kajadian poe ieu, hatur nuhun. Udin ungguk, Nih, hadiah mangrupikeun ungkapan hate, teu tiasa dinilai tina pangaos, kipas eta sanes ngagaleuh, tapi pamasihan ti Philip Gunawan, janten, salioresna abdi mah ukur perantara anu ngadugikeun, ngaatasnamikeun Icih, bojo abdi. Akina Elsa nyaho kipas eta milik Philip, jadi dirina oge bungah, pamajikana dibere kipas eta sebagai hadiah ti Udin, salian ti hargana anu memang mahal, sacara teu langsung kulawarga Wisesa geus narima panghormatan ti kulawarga Gunawan. Din, aki oge milu bagja. Sabab anjen deket jeung kulawarga Gunawan, ulah asa-asa ka kulawarga Wisesa, anjen bakal jadi tamu kehormatan kulawarga Wisesa, lamun butuh nanaon ti kulawarga kuring, anjen kudu nyarita. Hatur nuhun kana kasaean salira, Udin ungguk, Willy oge sugema. Kuring salaku wawakil ti kulawarga Gunawan ngucapkeun rebu nuhun aranjen kabeh geus ngahormat ka Pa Udin, kuring moal poho, lamun kulawarga Wisesa boga niat hayang kerjasama usaha jeung kulawarga Gunawan, bejaan kuring bakal mantuan ngamuluskeun jalana. Kuring bakal nyarita ka uwa Philip. Kontan kabeh kulawarga Wisesa curing hak atau sarta manggut ka Willy, terutama akina Elsa nepikeun ka ngabongkokeun awakna, sabab memang geus lila kulawarga Wisesa hayang kalibat dina usaha-usahana kulawarga Gunawan, ngan acan manggi jalana. Elsa nepikeun ka kolohok bari netep banget Udin, tengang ka Udin boga kamampuan gede anu salila acan pernah kafikirkeun ku dirina, Elsa beki era ku Udin, komo tadi Elsa geus wani ngagoda Udin, Elsa jadi sieun Udin ambek ka dirina. Elsa ngarasa teu layak ngarepkeun Udin, kelasna beki tambah jauh, samemehna Elsa sarua jeung Sandi, Udin pasti bakal taluku dirina lantaran Elsa katurunan jelema beunghar, tapi poe ieu, Elsa justru ngarasa loba kakurangan. Elsa jadi iri ka Icih, kunaon nasib Icih leuwih hade ti dirina, padahal Icih lain jelema mampu, malah Elsa jadi rada ngeuwa ka Icih anu geus ngamomorekeun Udin anu ngabogaan kamampuan kieu, bisa nundukeun kabeh kulawarga beunghar, nepi ka peringkat katilu nyaeta kulawarga Gunawan. Artina kelas sosial Udin geus asup ka pergaulan papan atas. Saterusna acara ulang tahun resmi dimimitian, Udin jeung Willy diajak duduk dina kursi tamu kahormatan, dahar ngariung sameja jeung kulawarga Wisesa. Kabeh acara lancar, katembong sarerea suka bunga, anu paling bunga tangtuna kulawarga Wisesa anu geus kadatangan ku Udin jeung Willy, jelas bakal jadi peluang gede pikeun ngaronjatkeun deui status ekonomina anu keur goreng. Dina acara makan-makan, Willy nanya lalaunan ka Udin. Kang, aya anu bade ditaroskeun ku abdi, Udin surti, pasti anu rek ditanyakeun masalah bonteng na anu acan dicagerkeun ku Udin. Tapi, sanajan kadatangan Willy Ayuna rada ngabantu nganggeskeun masalahna jeung Sandi, eta acan cukup pikeun nyagerkeun bonteng na Willy, Udin masih hayang nempo perkembangan ka harepna, lamun Willy bener-bener bisa ngaroba total sikap gorengna, salian dicagerkeun, Udin malah boga rencana rek ngajodokeun Willy ka Elsa, ngara Udin bebas tina godaan Elsa. Udin seri, terus nembalan lalaunan. Kuring nyaho naon anu rek ditanyakeun ku anjen, tingali Sandi, keur ngayakinkeun kuring, manehna kudu ngajalanan heula hukuman sataun, ajen tangtu faham kana maksud kuring pan. Willy buburu ungguk, abdi ngartos, kumaha upami akang oge ngahukum abdi sataun, abdi pasti nampi naon wae hukuman anu bakal ku akang dipasikeun ka abdi. Udin gogodek, kajahatan Sandi teu sabaraha, Sandi ukur teu bisa ngajaga sumutna sorangan, tapi anjen opatan beda, salian ngahina sarta rek maehan kuring, aranjen oge ngaluarkeun ancaman rek maehan kulawarga uwa anjen sorangan, malah rek ngarebut perusahaan tina leungena. Kes sangtis langsung masan awak Willy, Udin incu Agus Subrata, geus dihina sarta rek dipaehan, sara oge tunangana Udin, sarua diancam rek dipaehan, Philip sobatna Warman, bapana Udin, jelas kasalahana memang leuwih gede tibatan kasalahan Sandi, Sandi wae sataun, dirina pasti leuwih lila. Willy nyarita dumaruda,
demi kulawarga Gunawan, salira kedahna teu nyiksa abdi saumur-umurku panyawat kieu pan, abdi oge hoyong nikah sapertos nu sanes. Udin seri, kuring geus ngomong, kuring bisa nyagerkeun iraha wae. Tapi tembong keun heula parobahan anjen, ayeuna mah fokus heula bantuan uwa anjen ngamajukeun usaha Gunawan Group, kuring bakal ngarti sorangan, teu kudu dipenta. Cipanon Willy mimiti nyalangkrung, Kang, salira bakal nikah ka Sarah, salira bakal janten kapilancek abdi, sing karunya. Udin seri, naon anu geus jadi kaputusan kuring geus jelas, hadena ulah tatanya deui, ngarti. Telila Elsa nanya ka Udin, Kang, iraha muli ka Bandung. Isukan, tembal Udin. Memangna pada melan akang tos beres, Elsa nanya deui. Udin ukur ungguk, Elsa seri, kumaha upami sareng, upami bade kana kareta deui, bade sakantenan dipangesengkeun tiketna ku abdi. Udin ungguk deui, Elsa curinghak atau, upami kitu abdi nambut KTP-na sakedap, bade difoto kangge mesen tiket online. Sabot sarerea dalahar, pelayan ti kulawarga Kevin geus datang mawa perlengkapan kersandi, ransel jeung meusina, peralatan masak portable, tenda, jaket, sepatu gunung, topi, jas hujan, sarung tangan, sleeping bag, tongkat hiking, kaca panon jeung sajabana, jadi sandi buburu ka ruangan sejen pikeun dangdan. Dorce oge geus nelepon salakina sangkan buburu balik ti kantor, sarta ngabejakeun peristiwa anu geus lumangsung di pesta ulang tahun ninina di imah kulawarga Wisesa. Bapana Sandi oge bakal datang. Saenggeus ngadenge sabab musabab sarta akibatna, bapana Sandi bisa ngamaklum, komo kajadiana disaksian ku Willy ti kulawarga Gunawan, geus teu bisa deui ngabela kasalahan anakna. Tapi perlu panggih heula jeung anakna, pikeun mere sumanget. Pas bapana datang, Sandi karek beres dangdan, buburu Sandi ngarangkul ka bapana bari cerik, tapi bapana Sandi bijaksana, sanajan nyaa ka anak, tapi leuwih mentingkeun masa depan kulawargana, ulah nepi ka kaharepna boga urusan serius jeung kulawarga Gunawan. Beres dipapatahan ku indung bapana, Sandi pamit ka sarerea, terus ngagandong ransel badakna, botol cai jeung power bank ngagantel dina cangkengna. Bari nyekelan tongkat hiking, Sandi mimiti ngalengka kaluar ti villa bari ditetep ku sarerea, ukur indung bapana anu ngantiurkeun Sandi nepi ka kaluar gerbang villa Wisesa, Dorce nyorowok. Perhatikan GPS, ulah salah jalan, ulah pohon nelepon emah, istirahat di tempat aman, ulah di tempat anu hara-haraan. Sandi malik bari ungguk, lagu tina ponsel disambungkeun ku headset kana cuulina pikeun maturan tiap lengkahna, kadenge lagu lawas anu ditulis jeung dinyanyikeun ku Ebit GAD, anu lirikna kieu. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang di hempas batu, jalanan hati tergetar menampak kering rerumputan. Bari ngadengekeun lagu eta, pikiran Sandi terus ngalinyepan kalakuana salila ieu, kasalahana anu geus jadi panyabab nasibna kudu ngajalanan lalampahan anu acan pernah dibayangkeun ti samemena. Dorce cerik nempo tonggong anakna anu beki ngajauhan, buburu tak-takna dirangkul ku salakina. Sandi geus dewasa, pasti salamet, Bandung teu jauh, eueuh leuweung, jalan anu diliwatan kabeh rame, loba lembur, lamun kapetingan, Sandi pasti bakal nangtungkeun tenda pikeun sare di taman kota, geus waktuna Sandi diajar tanggung jawab kerdirina jeung kulawarga. Dorce ungguk bari tetep cerik nyarandekeun sirahna kana dada salakina. Di imah Udin melongka Elsa, lamun Sandi geus nepi ka Bandung, anjeun kudu mantuan akang nitenan Sandi sangkan teu ngalakukeun kasalahan. Mangga Kang, Elsa ungguk, Udin seri panuju, lamun kitu, akang rek balik heula. Elsa ungguk bari mikeun KTP Udin, tiket tos dipesen, enjing pendak di stasiunnya Kang. Udin ungguk bari nyakuan KTP-na terus nangtung pikeun pamit ka sarerea, khususna ka nini akina Elsa. Willy oge sarua pamit terus mudak Udin, hayu Kang kana mobil abdi, dijajabkeun ka bumi ua. Udin ungguk, terus naik kana mobil Rolls Royce anu pantona geus dibuka ku Willy. Willy datang konvoy 3 mobil, 2 mobil diisi ku pangawalna. Kulawarga Wisesa ngabaris dina teras bari nempo iring-iringan mobil kaluar ti buruan villa. Dina mobil Willy muji ka Udin, Kang, abdi kataji ku cara akang masihan hukuman ka Sandi. Udin teu nembalan, tapi ngararet kaluar jandela nempokeun gedung-gedung perkantoran anu jarangkung, tapi Willy nyarita deui. Hukuman akang tiasa nimbulkeun efek jera sakaligus ngarobah sifatna, abdi yakin ku ayana hukuman sapertos kitu, Sandi moal saukur kapok hungkul, tapi sifatna oge tangtos bakal sakaligus robih. Udin ngararet ka Willy, kumaha jeung anjeun sorangan, bakal bisa robah, kapok. Willy pias, teu nyangka Udin bakal malik nanya, tangtos abdi bakal berusaha anu terbaik, rumaos abdi sanes jalmi leres, abdi tos kapok Kang. Teu lila aya pesen suara ti Elsa, Kang, enjing ngangge kareta anu tabu salapan, ulah telatnya Kang. Enya, sabaraha harga tiketna, rek ditransfer ku akang, tembal Udin. Teu kedah Kang, kawas kasaha wae, cuk Elsa, akang teu siga baheula. Akang ayuna digawe, jadi ulah sagala di talangan, akang kudu ngagantian sabaraha, cuk Udin. Ulah Kang,
Jasa akang ka abdi sareng kulawarga abdi moal sanilai sareng harga tiket kareta, ulah memperhitangkan hal alit kia, tembal Elsa. Oke, nuhun atuh, Cuk Udin, akang yakin bade uwi enjing, Willy nanya. Enya, Udin ungguk, iraha ke Jakarta deui, Willy nanya deui. Acan pasti, tembal Udin, Willy kerung, awalna Willy nyangka Udin bakal lila di Jakarta. Salila Udin di Jakarta Willy bakal terus ngalayanan pangabutuh Udin. Sahanu nyaho Udin daek nyagerkan bonteng nabuburu, tapi ngadenge Udin rek balik isukan, jelas Willy sedih. Udin nyaho anu keur difikiran ku Willy, salila kuring di Bandung, kuring tetep bakal nyaho naon anu dilakukan ku Anjen, kuring mihape kulawarga uwa Anjen, khususna kasalamatan Bibi Lena jeung Sarah, bantuan oge usaha uwa Anjen di Gunawan Group, lamun uwa Anjen ngarasa sugema ku Anjen, Anjen bakal dicagerkan ku kuring. Mangga Kang, Willy ungguk, nepi ka imah, Philip geus ngantor, saperti biasa anu dilakukeuna samemeh gering, Lena oge keur kaluar, jadi salian pelayan, di imah ukur aya Sarah. Sarah keur ngadapang dina sofa bari maca novel, ukur make kaos bodas ipis jeung calana jeans pondok, Udin rada nyeredet nempo pangawakan Sarah anu sampurna, cangkeng letik sarta sapasang suku panjang bodas anu patumpang tindih. Pangawakan aukse anu latihan fisik unggal poete bisa dibandingkan jeung Sarah, awak Sarah bener-bener karawat, proporsi anu ideal, sebagai saurang artis penampilan sarta keanggunana eueuh cawaden. Ningali Udin balik, Sarah langsung nunda buku terus nangtung lumpat nyampur keun, lengan Udin dicekel. Naha enggal gening Kang, manawi teh dugi kawengi. Udin seri, ukur makan-makan biasa, acarana naon deui, bapa jeung mama ka mana. Sarah buburu nembalan, bapa ka kantor, mama ka yayasan amal, masikeun zakat mal sareng infak sebagai tanda syukur bapa tos damang tina panyawatna. Udin ungguk sabab bisa ngamaklum, sebagai kulawarga super beunghar tangtu kasibukan sapopoena pasti padet, lamun, Sarah keur teu cuti, Sarah oge pasti mineng kaluar pikeun syuting atawa nyanyi, ima sakiu gedena tangtu mineng kosong. Kang, janten enjing uwih, Sarah nanya, enya, kana kareta jam 8, Udin ungguk. Sarah kaciri bingung, terus nyarita asa-asa, upami akang teu cape, keresa ngarencangan abdi jalan-jalan. Udin kerung, anjeun artis, kaluar jeung akang bakal nimbulkeun masalah gede, mancing perhatian paparasi. Sarah seri, abdi bakal nyamar, sami sapertos waktu ngajemput akang ti stasiun, abdi bakal nyandak akang ka tempat amengan waktu masih alit, masih emut ka cottage bapa anu aya di Pantai Indah Kapuk, caket pantai pasir putih sareng mangrove. Udin kerung, Kang, ayeuna langkung rame, didamel tempat wisata, seueur kios merchandise, kios seafood, basisirna oge beresi teu sapertos di Ancol, akang kapungkur sok ngajak abdi ngadamel kastil Rajatina kesik baseu, emut keneh. Kenangan zaman keur budak, ngaliwat deui dina pikiran Udin, Udin jeung Sarah sarta kulawargana baheula sok ngajadikeun tempat eta sebagai tempat hiburan mingguan pikeun refreshing. Philip boga cottage anu nyingharep ka laut, baheula acan usum gadget, barudak letik leuwih betah ulin di alam, nyoo kesik sarta numpak gorobak dorong di basisir. Pikiran Udin jadi pinuku nostalgia, sabab inget kana kenangan eta, akhirna Udin nyanggupan. Cottage kulawarga Anjen masih aya, Udin nanya, Sarah ungguk baris ri. Ayeuna janten bangunan anu dilindungi ku pamarentah sebagai aset budaya, tekengeng dibongkar atanapi dirobih bentuk, malih tos lebet ka kawasan wisata, dugi ka ayeuna masih sok diangge tempat niis upami sadayana nuju teu aya kasibukan, naha akang hoyong ka cottage. Enya, Udin bisa nyumputkeun kabungahna, saenggeus Udin nya tujuan, Sarah langsung joget terus lumpat naik ka kamarna pikeun salin baju. Telilah Sarah kaluar deui ukur ngaganti baju ala kadarna bari ukur makek sendal capit. Penyamaran Sarah ayeuna teu sagala ditutupan kawas basa ngajemput ka stasiun, tapi tampil sederhana pisan ngarah bisa ngabor jeung pengunjung sejena anu kalolobana ti masyarakat biasa kelas menengah kahandap, tapi sanajan sederhana, kagelisan alamina tetep telengit, Sarah ukur nutupan bengetna ku masker, kacamata hideng jeung topi rubak. Pikiran Sarah simpel jeung masih bubudaken, sabab memang acan pernah ngajalin hubungan jeung lalaki, teu era, eueuh anu kudu disumputkeun ti lalaki. Bebas jeung polos, malah ayeuna teu ngarias bangetna sama sakali, beda jeung tampilan dina TV, sabab eta mah tuntutan profesi. Udin ningali dandanan Sarah kawas bareto keur leutik, siganna mah Sarah memang ngahaja ngara Udin inget deui kana kenangan-kenangana keur leutik. Sarah ningali Udin siganu bingung bari netep ka dirina, Sarah era. Naha Kang, ningal abdi kawas anu aneh, Udin seri. Akang mikiran zaman keur leutik, bareto dibarengan ku kolot ayeuna bisa indit duaan. Sarah nuntun lengan Udin ka garasi, hayu angkat. Sangkan teu kaungkap identitas Sarah di jalan, saperti biasa Sarah nginjem Volvo tahun kolot anu pagawena. Pantai aya di kawasan Jakarta Utara, teu jauh, sabab aya jalan tol, jadi perjalanan moal meakeun waktu lila. Lantaran lain poe libur, suasana rada sepi, ukur aya sababaraha pengunjung, ngan kaserenakeun biasana loba pasangan muda-mudi anu daratang hayang nempo sunset.
Ngan satengah jam 2 nana ges nepi, Sarah nunda mobil sisi jalan sarta asup kana gang letik, loba kotek pribadi ngajajar kenca katuhuna, hese ngabedakan naha anu bogana jelema beunghar atawa jelema biasa, sabab ukuran jeung bentuk wangunan hampir sarua, ukur furnitur jero anu ngabedakeuna. Sanajan tiap kotek ngabogaan kamar mandi sorangan, tapi aya oge kamar mandi sarta toilet umum di luar, eta keur pengunjung jauh anu teu ngabogaan kotek. Aya oge persewaan sapeda. Sabab sapanjang pantai aya jogging track khusus keur pejalan kaki jeung sapeda, lantaran lautna tenang eueuh ombak gede, jadi teu bisa dipake surfing, kaulinan di laut paling umur banana boat jeung jet ski. Cottage Sarah geus teu kawas baheula anu langsung nyingharep ka laut, tapi geus dikuriling ku tembok, cuk Sarah ieu keur ngajaga kamanan, tapi sok sanajan kitu teu ngurangan kaendahana. Cottage dirawat ku dua pelayan kulawarga Gunawan, jadi sanepina ka jero kadatangan Sarah jeung Udin langsung dibagiakeun, Sarah muka deui masker, kaca panon hideng jeung topina. Sarah ngarandek di buruan. Kang, emut keneh ka buruan ieu. Akang sareng abdi sok ucing sumput di dieu. Udin ungguk, akang inget, tapi teu bisa karekam kabeh dina pikiran, sabab lingkunganna geus beda. Sarah ungguk, aya sababaraha perobihan, tapi mung sakedik. Sarah nuntun Udin ka gigireun cottage, akang kedah ningal balong koi anu kapungkur laukna sok diparabanku akang, ayuna tos arageng, sapalih memang tos paraeh. Udin kerung, memangna sabaraha lila umur koi, piraku araya keneh. Sarah buburu nembalan, upami ngarawatna sae, tiasa 60 dugi ka 70 tahun, diantawisna pasti aya keneh anu ku akang masih tiasa kaemut tina kombinasi warnana, hayu urang tinggal. Balong anu dimaksud ruang tertutup, persis gigireun cottage, luhurna ditutupan ku hatep kaca, suhu di jerona dijaga sangkan konstan, jadi teu kaganggu ku parobahan cuaca di luar, kaciri koi baradak keur ngarojay. Sarah nunjuk ka hiji koi, anu panjangna hampir 1 meter. Tah anu ieu kapungkur ku akang dinamian Nobita, Udin langsung nyakaka. Bener-bener, akang inget pisan kana buletan berem dina tarangna, sabenerna akang mereng ngaran eta pikeun ngaledek anjeun anu babarian leweh, lauk ieu harita ukur sagede botol Sprite, tapi harita mah pangbadakna, ayuna geus saukuran guguling, luar biasa. Sarah bunga nempo Udin nyakaka, ieu koi 3 warna, saur bapa pangaosna kapungkur sabanding sareng pangaos hiji apartemen di Taman Anggrek. Udin teu aneh, koi memang mahal, Udin kungsi maca dina internet aya koi anu masih saukuran jempol. Tapi hargana nepi ka 100 jet, harga koi teu bisa dinilai tina ukuran awakna kawas lauk hias biasa, tapi tina corakna, beki alus corakna jeung bengras, hargana leuwih mahal. Sarah nagok sisi balong, ngencomkeun leungeunna mere isarat ngagrowan Nobita, teu disangka Nobita nyampurkeun kawas anu ngarti, ngalendotan kana leungeun Sarah. Nobita, tingali ieu saha, Kang Udin geus sono ka anjeun, anjeun inget keneh, sabab Kang Udin mah masih ingetan ka anjeun. Koi memang lauk lindek, tapi sanajan umurna puluhan tahun, tetep moal bisa ngarespons ucapan jelema, Sarah nyarita ka Udin. Kang, saur Bapak Yuswa Nobita nembe 30 tahun, hartosna masih tiasa hirup 40 tahunan deui, nuju akang alit, akang resep maraban Nobita, ke bakal kaalamanku anak incu urang, sami-sami masih tiasa ninggal Nobita. Sanajan Udin teu nembalan Sarah, tapi pikiranna terus kumalayang ka sakitar 18 sampe 20 tahun ka tukang. Hal ieu ngajadikeun hubunganna batina jeung Sarah kawangun deui. Udin nyoba ngavisualisasikeun gambaran imajiner dina pikiranna. Lamun kolotna hirup keneh sarta temawa dirina ka Bandung, pasti ayeuna Udin jeung Sarah geus jadi salaki pamajikan. Bisa jadi anu ngarawat balong si Nobita ieu lain 2 pelayan kulawarga Gunawan, tapi dirawat langsung ku Udin jeung Sarah. Teu mustahil Sarah keur ngajelaskeun kenangan si Nobita teh ka 2 urang balita anu jadi anak-anakna, lain ka Udin. Eta geus pasti, sabab Udin nyaho pisan karakter bapana anu kahayangna tara bisa dipumpang, lamun bapana Udin aya keneh, terus nyaho Udin nolak kawin ka Sarah, tangtu bapana bakal ngamuk. Zaman harita, hampir kabeh jelema beunghar tara nungguan lila pikeun ngawinkeun anakna. Asal geus aya jodona, sanajan masih umur belasan, pasti langsung dikawinkeun anu penting 2 nana geus balik. Matak sacana sok dijarodokeun heula. Wajar dina umurna ayeuna, Udin jeung Sarah kuduna geus ngabogaan 2 anak. Ningali Udin kajebak dina lamunana sorangan, Sarah nanya. Kang, nuju ngemutan naon deui, mikiran kolot akang, cuk Udin seripait. Sarah ungguk, sami Kang, abdi oge nembe ngalamunkeun Mang Warman sareng Bibi Margaret, upami harita teu aya kajantenan nanaon, tangtos urang tos lami nikah, sareng tos kagungan 2 putra putri anu lalucu, 3 generasi kempel di cottage ieu. Udin ngarenjak teu nyangka naon anu biu di pikiranku dirina, sarua jeung anu di pikiranku Sarah. Udin ngarahu, lamun teu ngagugukana aturan perjodohan, kumaha nying harapan Philip jeung Lena kaharepna, Udin pasti bakal erajeng terus digugulungku perasaan saletiap panggih jeung kulawarga Gunawan. Sarah teu nyaho lamun Udin keur pasea dina pikirana antara ngawin Sarah atawa henteuna, Sarah buburu nyekelan leungeun Udin ngajak nangtung. Akang ulah jero teuing ngalamunkeun sepuh anu tos teu aya, ulah janten sedih ka papanjangan. Udin gogodek,
Akang tersedih, akang ukur hanjakal. Sarah nuntun Udin, hayu ka pantai pasir putih kang. Udin ungguk bari nutur keun Sarah, terus keluar ti halaman cottage. Sapanjang jalan Sarah teu ngalesotkeun leungeunna, Udin ge teu boga niat hayang ngalesotkeun sok sieun Sarah kasinggung. Sanajan keur Udin mah hawana panas, tapi keur urang Jakarta mah saolah biasa, buktina pantai loba jelema, ti mimiti barudak nepi ka kolot kabeh aya, ngan memang teu padet kawas keur musim liburan. Aya sababaraha kelompok budak ngora anu keur maraen voli. Sarah nyewa sapeda tandem, terus ngabose duaan lalaunan bari ngarobrol sapanjang jogging track, teu tidinya sapasang mata curelek saurang awewe keur kolohok nempo Udin, pamilik panon eta Elsa, anu keur nginum es kalapa di hiji kios. Lantaran isukan rek balik ka Bandung, Elsa ngahaja ulin heula kadinya bari ngajak saurang anak dulurna anu masih umur 17 tahun. Duanana datang leuwih ti hula ti Udin jeung Sarah, Elsa geus satengah jam main bola jeung anak dulurna, terus istirahat heula pikeun nginum es kalapa, teu nyangka bakal nempo Udin. Sabab Sarah make kaca panon hideng, masker jeung topi rubak anu nutupan bangetna, Elsa teu bisa nebak saha awewe anu bareng jeung Udin, tapi Udin teu ngaganti dangdanana, masih sarua jeung anu dipakena tadi ka ulang tahun ninina, jadi moal salah, eta memang Udin. Ningali keakraban Sarah jeung Udin anu suka seri, Elsa langsung timburu, piraku lalaki satia tur sopan kawas Udin wani salingkuti icih jeung awewe urang Jakarta, keakrabana asa teu normal, sakanya ho Elsa, hubungan Udin jeung icih ge teu mesra kawas kitu. Nah kabogona Udin, atau pamajikana, Elsa jadi bingung sorangan mikirana, bisa wae lantaran Udin tara dibereku Ici, akhirna geus lila Udin salingkut, Elsa jadi curiga gede, paingan tadi waktu ditawaran ku Elsa, Udin langsung nolak, malah kawas Malik teu suka, sing horeng geus boga awewe gelis jeung ngora, Elsa 24 tahun, Sarah 22 tahun. Elsa tadina boga niat hayang moto terus rek dikirimkeun ka Ici, tapi saeng geus mikir deui, sok sieun dugana salah, anu akhirna ngarugikeun dirina sorangan. Sanajan Elsa teu bisa nempo jelas banget Sarah, tapi ningali tina dedegan jeung awakna anu karawat, jelas gelis jeung ngora keneh. Sanajan papakeanna sederhana, tapi Elsa yakin pakaian anu dipake bermerek kabeh, pasti jelema beunghar. Icih jeung Elsa mah lewat. Elsa ngagerendang bari cipanona nyurulung, paingan Kang Udin tiis ka kuring, da geuning geus boga kabogoh. Ningali Elsa cerik dulurna nanya, "Teh, aya naon?" Elsa buburu nyusutan cimatana, "Teu nanaon, teteh ka perempenan." Dulurna seri, "Pasti teteh berat ngantungkeun Jakartanya, enjing pan bakal angkat ka Bandung deui." Elsa bingung nembalana, nempo kanyataan ayuna, Elsa jadi teu sumanget balik ka Bandung, naon de anu rek diudak di Bandung. Kulawargana geus ngarepkeun sangkan Elsa teu balik deui ka Bandung. Daek neangan jodoh anu bener di Jakarta. Bisa mantuan usaha kolotna anu keur tikusruk. Malah ngarepkeun Willy Gunawan jadi salakina. Moal hese pikeun narima Willy sabab rek Willy atawa wega. Duanana memang barogohan ka Elsa. Elsa kekeh hayang balik ka Bandung demi Udin. Tapi ayeuna, piraku kudu terus mengudak impian anu acan tangtu hasilna. Ningali keakraban Sarah jeung Udin anu romantis. Eta anu samemehna dibayangkeun ku Elsa. Kuduna Udin bisa kitu jeung dirina, lain jeung batur. Udin teu nyaho dirina keur diperhatikeun ku Elsa, Udin terus ngabose sapedahna bari suka sering ngobrol silih gonjak jeung Sarah kawas budak letik, bulak-balik dina jogging track sakitaran pantai pasir putih. Tapi tiharap saurang budak awewe umur 10 tahun ngebut sarua makek sapedah. Sabab anu dipakena sapedah keur dewasa, sukuna acan napak kana tanah, jadi terus nyuruntul rek nabrak sapedah anu keur didiukan ku Udin jeung Sarah, teu berusaha mengkol atawa ngerem, si budak awewe kalaperem bakatku sieun tabrakan. Sarah ngejerit, sabab sapedah geus deket waktu pikeun ngahindar, sapedah bakal diadu, akibatna pasti bakal fatal, lamun diantep pasti sira budak bakal titotok kana jogging track. Udin rikat luncat, terus nyodorkeun sabelah leungeunna ngarawel cangkeng Sarah dibetot kana awakna, sabelah deui ngarawel cangkeng budak awewe, sapedah jeung sapedah akhirna diadu, terus ngajoprak di tempat, Udin ngabedega bari kenca katuhuna nangkep Sarah jeung budak awewe, anu cilaka. Kejadian eta ukur 2 meter persis di harapan tempat Elsa diuk, jadi Elsa bisa ningali jelas cangkeng Sarah ditangkep pagah, leungeun Sarah ngarangkul tak-tak Udin, hanjakalna posisi Udin nukangan Elsa, jadi Udin teu nyaho didinya aya Elsa, Udin ngecakeun budak awewe, tapi Sarah teu lesot, tetep ngarangkul lantaran masih reuas. Saurang lalaki datang nyokot 2 sapedah dikasisikeun, si budak awewe lumpat ka indungna bari cerik. Elsa kolohok, sanajan biumurni kacilakaan, tapi nempo sabelah leungeun Udin masih melit dina cangkeng Sarah, Elsa ngagerentes, hatena panas. Kang Udin memang katerlaluan, teu nanaon datang ke Jakarta pikeun panggih jeung kabogona, tapi teu kudu silih tangkep harapan umum. Pas dirina keur ambek, bola voli ngalayang ka lebah Elsa. Teh awas, jog dulurna Elsa. Sabab perhatian Elsa masih ka Udin, Elsa teu nyaho aya bola ngalayang kana bangetna, Elsa ngareret, sabab bola geus deket, Elsa moal sempet ngagiwar, ukur bisa meremkeun panonna bari ngajerit.
Ngadeng itu kangena aya anu ngajerit, Udin rikat malik bari mangku saraku lengan kencana, lengan katuhuna reflek newak bola persis saja ungkal deui tina benget Elsa. Sabab bola teu jadi ngahantem bengetna, lalaunan Elsa muka panona, nyampak hareupeuna aya Udin, Sarah masih dina pangkuan Udin, malah sukuna pagemelit kana cangkeng Udin, lengan katuhu Udin nyekelan bola. Elsa kolohok ambek sakaligus atau Udin geus nyalametkeun deui dirina. Tiap Elsa rek cilaka Udin pasti aya nulungan, nah KBK beneran, jeung ayeuna, Udin geus 3 kali nyelamutkeun dirina. Udin oge ngarenjak reuas waktu sadar anu biu ditulungan ternyata Elsa. Sabab Elsa kalah kolohok, dulurna Elsa buburu nyarita ka Udin. Hatur nuhun pa, Udin ungguk bari ngalungkeun bola ka riungan lalaki anu keur maen voli pantai, Sarah dia cakeun, terus Udin nanya ka Elsa bari kerung. Elsa, aya di dia oge gening, ieu tempat umum, memangna teu kengeng abdi ka dieu. Tembal Elsa tegek. Udin tenyaho Elsa keur ambek. Udin nyakakak seri. Lain gitu, Jakarta pan lega, nah bet bisa panggil di dia. Elsa manyun, enjing abdi uwih, janten hoyong amengan, hela, kaleresan tujuan abdi ka dieu. Elsa nangtung bari jebi ngararet ka Sarah, upami teu pendak, abdi moal uninga akang kagungan kabogoh di Jakarta. Udin sadar Elsa keur salah faham. Anjen salah faham, akang geus boga pamajikan, ulah wakanyang kata bener. Elsa kerung, abdi sanes murang kalih, mesra di tempat umum, tesieun dilaporkeun ka Icih. Udin gogodek bari seri, anjen bener-bener teu ngarti. Sarah buburu nanya ka Udin. Kang Udin, saha istri ieu? Rerencangan akang. Udin ungguk, persisna sobatna pamajikan akang, ieu Elsa babaturan kuliahna Icih. Sarah ngararet ka sakuriling, ngarasa eueuh jelema anu merhatikeun, Sarah muka maskerna, terus nyodorkeun leungeunna ka Elsa ngajak sasalaman. Oh, teh Elsa, neupangkeun. Abdi Sarah muka masker lain niat hayang mamerkeun ka Elsa yen dirina saurang artis, tapi sabagai tanda sopan santun lantaran Elsa babaturana Icih, pamajikana Udin. Tapi teu disangka Elsa langsung ngarenjak kolohok, matana molotot teu percaya kana tetempoana, pon kitu deui dulurna Elsa. Elsa teu nyangka, anu aya hareupna saurang selebriti terkenal, idolana, Sarah Gunawan, saurang superstar anu karierna geus bisa nembus nepi ka Hollywood. Kaloloban jelema teu nyaho identitas Sarah, tapi Elsa nyaho. Sarah anak tunggal saurang konglomerat terkenal, Philip Gunawan. Elsa jadi bingung, nah Udin bet bisa akrab jeung Sarah, sasapedahan bareng silih gonjak, silih rangkul, malah Sarah sempat dipangku ku Udin, hese pikeun jelema biasa bisa amprok jeung Sarah, komo nepi ka patarema lengan, buburu Elsa narima lengan Sarah sasalaman. Anjen, bener Sarah Gunawan, sanajan Sarah anak kulawarga katilu sahandapan Sutama jeung Subrata, tapi diantara KB katurunan para konglomerat, ukur Sarah anu prestasi jeung bakat publikna paling nyongcorang di masyarakat, lain ukur di Jakarta atawa di Indonesia hungkul, tapi nepi ka mancanagara, statusna geus jadi selebriti dunia. Sarah napeulkeun curug dina biwirna, set, ulah nyebat nami abdi teh, ieu tempat umum. Elsa jeung dulurna buburu ungguk, dulurna Elsa buburu ngaluarkeun ponselna. Sarah, tiasa abdi selfie sareng salira, Sarah ungguk. Kangge koleksi pribadi mangga, nanging ulah diposting dina medsosnya. Mangga Sarah, hatur nuhun, dulurna Elsa manggut bari buburu nangtung gigireun Sarah, terus ngajieun foto selfie sababaraha jepretan, Udin kapaksa ngahindar sangkan teka bawa. Elsa buburu mentah hampura, Sarah, hapunten abdi, abdi teu nyangki bakal pendak sareng salira di dieu. Sarah seri, teu sawios teh, kaleresan pendak, lamun eueuh Udin, Elsa oge hayang menta foto selfie jeung Sarah, ngan Elsa era, sabab tadi geus nuduh Udin anu lain-lain. Elsa nanya ka Udin, Kang, nah bet tiasa sasarengan sareng Sarah. Udin rada bingung ngajelaskeunna, lamun nyebutkeun Sarah klien ngaramalna, piraku bisa ulin sasap pedahan bareng paduduaan, lamun nyebutkeun babaturan keur letikna, identitasna pasti langsung kabongkar. Di harapan Elsa, Udin masih yatim piatu anu kungsi cicing di panti asuhan Al-Mubarok, mustahil saurang yatim piatu anu tileletik di Bandung wau jeung anak jelema beunghar di Jakarta. Tapi untungna Sarah mangnembalan keun, Kang Udin sareng abdi tos kenal lamiti kawit aralit keneh. Elsa kolohok, terus mikir, aralit, umur sabaraha, Udin di panti asuhan ti leletik, terus digawe di proyek anu akhirna kawin ka Icih. Salila eta tara kaluar ti Bandung, iraha wawuna jeung Sarah, statusna jauh pisan, sanajan Udin jelema bebas, tapi Sarah teu sabebas Udin. Elsa netep ka Sarah, tapi Kang Udin di Bandung, salira di Jakarta, memangna di mana kenalna waktus masih alit. Lamun dicaritakeun mah panjang, cuk Udin, Elsa netep banget Udin. Nungguan penjelasan saterusna, Udin ngarenghap heula terus ngajak sarerea diuk dina bangku tukang es kalapa. Jadi kieu, keur leutik Sarah diajak ku kolotna ka Al-Mubarok dina raraga donasi pribadi kulawarga Gunawan, sabab Sarah leutik keneh, bari nungguan urusan kolotna rengse, Sarah ngajak Akang Ulin di buruan panti tempat Ulin barudak, ti dinya Akang jeung Sarah mimiti akrab, Sarah geus nganggap ka Akang lancek, Akang oge nganggap Sarah adi.
Sarah umbukna bener keun, sabab kaciri Udin hayang nyumputkan identitasna. Muhun teh, kaleresan Kang Udin oge kagungan keahlian ngaramal, janten ngahaja di ulemku sepuh abdi supados ngaramal prospek usaha Gunawan Group, salami di Jakarta, Kang Udin linggih di bumi abdi. Elsa langsung faham, paingan Willy ngahormat pisan Ka Udin, paingan Philip Gunawan wani mere koleksi kipasna Ka Udin, eta asup akal, jadi Elsa ngarasa regrek ngadengena, Elsa ngareret Ka Udin, hapuntennya Kang, tapi nah akang tara nyarioskeun kagungan rerencangan artis, Udin Sri, kawas anu kakara wau ka akang, iraha akang sok pamer, sanajan akang ngomong, acan tangtu aya anu percaya, nyambung.